Bunda. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah datang di Desa Batu Jaya. Mungkin kita kali ini akan mengungkap sejarah satu makam yang berada di Gang Galaksana ya, Gang Galaksana. Dan alhamdulillah kita bertemu langsung dengan Bapak Puncennya dan masyarakat sekitarnya. Mungkin kita langsung bertanya kepada Pak Kuncen, itu bagaimana Pak sejarahnya? Sejarahnya saya belum tahunya. Ya. Dulunya saya kan ya rumah di Kaler, untuk nenek Roni ya. Ya. Saya waktu itu kan nenek namanya saya dipanggil ada perubahannya, jadi saya pengusahaan itulah makam gitu kan saya. Tahunya semua itu makam itu Gang Galaksana. Tapi dari segi sejarah itu gimana? Saya belum tahu kalau sejarahnya itu, cuma tahunya itu aja. Ya mungkin dari Bapak gimana Pak? Sama. Belum tahu pasti gitu. Yang pasti itu intinya julukan gang ini, Gang Galaksana ini dari makam itu gitu. Iya, Galaksana. Kalau dulunya ya suka banyak tamu, barangkali pada yang nginep gitu ada tamu, barangkali laksana gitu cita-citanya. Oh, barangkali ya kebanyakannya gitu ya, nginep di situ banyak yang terlaksana cita-citanya gitu. ketika mempunyai suatu keinginan ya suatu saat jarak ke sini akan terlaksana gitu. Iya, Kepercayaan orang-orang lah. Ya. Bapak, saya boleh minta izin nggak kalau dimediatorkan, disampaikan penjelasan dari dunia gaibnya gitu? aja. Ya mungkin terima kasih dari atas izinnya Bapak sekalian di sini. Oke, kita mungkin langsung aja ya, langsung ke mediator karena ini waktu udah jam berapa ini? Jam 11 kalau nggak salah ya. 10. Jam 10. Isi Kararantuk Manten gitu. Kayaknya langsung WA. Oke, kita mungkin akan memasukkan suatu sosok yang menjadi saksi. Kalau nggak jadi saksi, ada dua pilihan. Ada yang langsung dari unitnya, ada prajuritnya. Mungkin saya akan menarik salah satunya saja yang insya Allah saya akan tarik ya Bang. Entah siapa yang mau, jadi saya juga minta izin dulu ke sana. Jadi setidaknya kita tidak asal menarik lah. Siap. Baru-baru Bang. Enggak, Cok. Dan tenang lah. Maksud tadi teh sanes seperti ngaganggu atau apa itu. Tapi ya gue hoyong keterangan sejarah laksana masyarakat teh hoyong terang kenanya sejarah. Terus ngerasa perih mah. Perih kumaha. Terus napa kacan ka ditu. Tos aya napa. Puasaan di ditu. Caca. Masalah. Oh mun hoyong terang. Hah? Oh.
Enten aya kita sahana nu di ditu. Aing Hmm. aing Oh nu ngajak Ian gitu. Oh. no tuh bakal gede nyaho. Oh, nu ngajak ieu di dinya mah. Hayang naon maneh sok waing kabulkeun. Henteu teh yang nana lagi. Apa ku cenah ieu mah? Hayang apal ieu masyarakat. Yang apal kana sejarahna. Anjing bakal dikabulkeun. Kabulkeun Sok. sok. Sejarahna naon? Di mana-mana ge kumbang heula. Beh naon? Kurang dibere nyaho. Bisa nami merek mah. Nami naon? Buyut laksana. Euy, Landihan apa mah? ai ti baheula. Emang ngaran asli. Perjuangan. Oh berarti landihan. Masyarakat itu nih. Perjuangan di daerah wetan ka dieu. Jawatan ti Cirebon. oh di Cirebon. Heuh, Nyambungna ka dieu keneh. Ka Parahyangan. Parayangan. Ah, Eta nu dimaksud ayeuna anu orang datang ka dieu sangkan laksana teh kumaha teh? Amun hayang ieu teh laksana. Cicing di dieu. Ai sangkan mah di ditu. Limbah buyut sangkan. Oh, berarti sangkan laksana. Berarti kudu ka ditu heula. Hayang laksana teh. Laksanana di dieu. Hayang kanyataanna di Parahyangan. Di mana? Aya udah Parahyangan tuh di ditu di wetan. Iya. Kurang mah sekali deui. Hayang nyaho asal usul bisa. Asal usul naon? Eta Ngembang. kudu bae ngembang berarti. Lamun teu bisa. Teu bisa. Ngembang teh kasar. Hitung-hitung nyogok. Ngembang teh Ngembangna kasar. teh ka buyutna. Nyaho buyut. Urang mah di luaran, ulah ka jero. Di luaran we. Oh. Beda deui ka jero mah. kita asal di mana Bu itu? Tah Asalna di dieu. Orang mana teh? urang Buyut etana buyutna. buyutna. Asalna. Sama-sama Cirebon. Datang ka ditu ngalalana we meureun gitu si An. Loba perjuanganna di dieu mah. Nah, yang terang di masyarakat itu. Yang naon lah. Yang apa gitu. Tak kudu masyarakat na nu nanyana. Gitu. Jadi masyarakat Sok. Ya, wagalawan. Pak, sini Pak. Bagulawan we bagulawan. Kudu ku masyarakat teh cenah. Agi bagulawan. Pauncen saran dari. Pauncen, pauncen wae tah. Ini pauncen ada dia. Naros nah. Pokoe na sok. Itu nangkep Nah, pencahayaan iya, itu iya, iya. Untuk kaos. Iya, Soalnya dia iya. di jemur jadi Ulah baik-baik gitu, sekalian Bang, ya. teh. Jadi itu sa Anu ngajaga di luar tapi di luarnya Luaran urang mah tanggal gede. Abang tah maju gitu. berarti ti luar nu ngajaga teh. Loba kade lain tilu. Nya. Pokoloyongan. Ada yang wiran ya. Nomor ieu teh wiran ya. Muka adanya. Diraksanya. Sok naon? Aya nu ganggu ka ada diraksa. Wah loba. Loba gangguan mah. Hayang naon? sejarah Eta sejarahna kumaha tadina teh kitu. Panta kadi teh urang teh tos oyotna tos sepuh teh oyot tubuhna teh urang mah dipanggil teh kitu. Sejarahna teh. Pauncen kita apaleun. Yo. Aya santri. Nya. Hiji santri nyaeta santri Sunan. Kanjeng Sunan diutus. Anjeunna teh ka Cirebon Kidul. Tuh. Didinya terus ku anjeunna teh dibere jalan ka dieu. Teh na diutus deui di dieu teh. Nang dilapat ka Parahyangan. Tah di Parahyangan didinya anjeunna bakal kanyataanna teh. Nyata sagalana di dieu ngalaksanakeun. Itu Uring mah terang teh ganggal laksana bae teh kitu terang teh ya.
kade Ki gede aku nyeratna lupa penjaga di dia Nu belangnya di dia teh nya nu jaga teh nu belang. oh loreng Ki Oh. gede Oreng, baju putih. Sunu hidung aing hidungnya. eta mah eueuh kamari Ungu. eueuh Kemana dah? kumaneh kamari eueuh Oh nu. nyaka golok Terang. masuk mere nomor geuning Oh, eueuh kumaneh geuning leungit ada nu kitu mah kudu diiserakeun kajen kajen padahal mah be baleunghar di dieu teh ambe dicokotan ku aing kenah gitu Tuh nya ulah tuh. ngerti ka Islam tapi kitu macam Guys, ajal malah liar anu goyang imana kitu mah orang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kajiannya. Da jelema na we nu teu sadar oge le. Kayak kehidupan bagja berkah itu ade kabean ikut ka ditu Apa mah gitu. ceuyakeun sok ramekeun jarokan sok urang Apa pengajian Sok, anu na. Atuh ulah gua ulah cing yo anjeun keur peureum kage nyaho urang di kerjaan Oh, kakak bah baik. ulah kayak lewat impian cing Ai selain anu kamari nu sok ngaganggu aya ditu. lupa Halo gua. tuh di ditu hayang mah pasir. tahan di dieu Kita ngaganggu na kumaha. di poin nya hitam teh Kau ngagoyakeun iman berarti. Nakal ieu meureun ka karujaran meureun nya. nyaho kumaha cari naon Tanya meureun aya meureun pepatah yang masyarakat tahu. atuh ini lu kurang ya anu dirasa kurang kade mana hasil peurih perjuangan ieu teh atakna ulah hayang meunahna bae gitu nempo ka baheula kumaha rasana baheula orang yang tadi poe kan dia kan datang atuh minggu kali datang Doakeun. sarua bae anjeun sukses urang sukses insyaallah sok asal datang Rohannya. nya lain Cuma lain menta naon eta teh nomor. oh geuning sok kumaha nya eta teh pode kamari da dileungitkeun deui Oh nu hideung. diserkeun deui dikamanakeun eta satu topik ini satu topik Nah, gitu we. datang wae tiap ngaran malam Jumat mun bisa mah mau ngaran sasacan jadi mako adoroha pas daya layar santri bonaon lain Kenal hayang alipan teh jelas. sembah mentamanya ka Gusti Allah Makan resehna seueuna teh. sarua bae pasti bakal didoakeun anjeun eueuh pasti didoakeun na kudu aya gitu didoakeun gitu hasil perjuangan peurih teh hayang ngalaksana teh kumaha pan ngalakon lah di dieu teh kukulit peka kade di dieu teh aya 86 karbon anu moal bisa dicapai Moal bisa dikanyaho di mana-mana Oh berarti ngagaduhan santi deui kitu. di mana-mana di dieu Oh. anu merjuangkeun ieu teh kade anu merjuangkeun ieu teh di mana-mana 86 eta mah kudu dipuasaan Hayang naon teh. diri dan jadi itu 80 benar Bismillah Nya. Sedikit naon oh
informasi Bandai harus ada yang harus anu digangguan lagi orang nyabut wain dicabut deh. Siap. Yes. kalau serangan lah Kumaha tes ngopi deui nya cicing Cantik sih. Sebulan. Itu langsung deketan buat jangan tanya jeung abang lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit kita mendapatkan sejarahnya ya, meskipun dia sedikit terkecoh. Jadi maksud sedikit terkecoh gini, kan dia awal nggak mau mengungkapkan lah gitu yang sebenarnya gimana, tapi kan akhirnya ketemu juga di jawabannya itu, ketemu pas dia nyebutin ada orang sini nggak ya, intinya harus orang sini. Dan alhamdulillah tadi Pak Kuncen yang langsung bertanya, dan alhamdulillah ya sedikit terungkap sih sebenarnya. Ya, emang sejarah itu kalau dibukukan pasti tebal-tebal kan. Jadi sejarah itu sebenarnya Ya, panjang. awal lama tidak dikasih tahu, Hmm. cuma semenjak Pak Oncen yang pengen tahu ya sedikit lah ada bocoran. Alhamdulillah. Ya mungkin untuk selanjutnya kita masih bingung ya, mau mencari informasi yang mana lagi lah gitu ya. Kita ngobrol aja dulu dengan warga ya. Oke, next step. Oke, kita akan mencari informasi dengan mediator dan host Bang Yudi. Langsung ya. Balikan deh. Cantik deh bang. Cantik di rumah. Kak jangan. Assalamualaikum. Sampurasun. Mana sih? Di dia. Di nolak di noga. Di dia tuh. Nanyaan negara. Oh, di dia. Top. Kemana tuh? Jauh-jauh sih. Kemana? Bang. Di dia. Oh iya. Ya. Anu ngora ah. Nges. Oke, Ki. Di situ, Ki. Tengahnya. Tengahnya. Ya, enggak di bawah. Oh. Bang. Di sini, Ki. Dia di bawah. Tuh, di bawah. Nah. Bener sih. Ini apa sejarah gitu, masalah Gangga Laksana. Nah, di tayangan ayeuna. Di panai urang mah budak kamari ieu gitu. Aya apal dari nanti sejarah ieu. Gangga Laksana.
sejarahnya. Kan ai orangna kan ai kan mengpeng tuh Aya nu tiasa diasuh. ai baheula kitu saha gitu baheula anu ieu na nyekelna saha baheula hanya aya urang hayang apal Ini ge tapi deh Mundur, mundur. Mau kutukan. Oh, sangat hadangan. Cekan, cuk. Cokot eta suku leungeuna. Dahanap. orang nanya baik-baik apa sejarah itu saya apa sih di gambaran ofis semua itu Assalamualaikum. Jadi orang tanya apa sejarah jadi jauh punten hampura apal meureun urang tanyaran di dieu ditanyakeun heeh kan urang teh naon oge kan baheula gitu nya baheula teh kita nungguan tahun oke buat orang nama ikan sia kan ayeuna urang pemilih heula asadu heula kan gitu sagawa wayah mungkin nama jadi hayang apal heula diteliti heula ditelusuri heula sorangan tah ayeuna urang hayang apal gitu lewat media torantil gitu sejarahna itu jadi ambe lumayan apalin lah gitu di masyarakat dia teh gitu namanya gangga laksana gitu kulita bangsa ya kan orang yang apa gitu sejarahna gitu kan kalau mengupas harapan apa sejarah sejarahna kan ayeuna loba ecek kan geus budaya ieu na itu intina mah momen seru kayak langsung lah intina mah Refleks gitu. buyut teh anu cicing ngarahkeun lain cicing disebutna buyut model tadi yang tampak
tadi as ngan maneh aing ngaran sarupa jeung manusia kalau bisa diijikan ngomong-ngomong aing nana kita akan sejarah keloba bahan diheula Mending tadi bang. Surabaya. Mending tadi. Jadi sejarah teh kan mulai SD. Jadi ya abi itu jadi masyarakat tuh yang perang. Jadi asal naon mbah Pasal itu gitu jangan naon sih banyak seueur jalmi anu ka dieu sampai maksana kadang-kadang anu tuur laksana teh di terkawis naon Seutikan bang. Seutikan. Seutik weh. anu ngaran laksana Guys. ya di dia yuk jalan. jalan Bupati Nungkahaya ini ngebukaan ilu jalan manukadinya lain anu eren lain anu eren kahaya ngebukaan ilu tadi tungtungan netep kena jang jawab manehana balik-balik bisa tak bisa lain air anu air ini jadi bikin janji eta ka dirina apa aja perjanjian aja janji kawak manehana aku bisa laksana Nyedek perbuatan. lamun manehana geus ngaboga anu tilu tadi balik-balik bakal laksananya sabab geus janji kawak manehana nanya ke namanya uragan kita lamun kasbat halus mun hirupannya bisa tujuan pasti kan goreng tapi lamun keur aya tujuan mana naon pengadilan menguai gitu Pak. Tujuan apa naon dewek itu kan pertanyaan apa kemarin maneh ayeuna lamun geus boga tujuan kan halus semuanya deket kan goreng Atuh jeung ka ditu. lamun hirup maneh ayeuna geus boga rasaan hayang eureun anu kahayang can ngalaksana Laksanakeun. nya apa ini Jadi orang teh saksi teh urang kan ya. jadi enak ajang mulai sejarah buyut di dieu mah lain hiji lain dua lain tilu seberapa alusna nyata salah Salapan. ayo ngucap nu tadi Bang genep. salapan aing ngaran buyut
pasti mual hiji tadi disebut. Di mana-mana pasti. Oh berarti nu daratang gitu anu 80 genep teh Ya, campuran teh. Mata apal di mana? ayeuna teh Anu di luhur mangan salap. oh ayeuna teh nanya deui cenanya aya urang ge rada aneh gitu tentang ieu meureun anjing cenah mun ngepot naon itu teh awi itu kayu kan kayu dibelem kayu dibelem dibawa ka dieu misalnya pakai nyangu teh ke asak ke asak gitu kunaha teh kudu di ditu bae teh si kayuna teh kudu dibakar di ditu nah sudah apa punten terangan di situ kayak terang nuhun di mawa Masyarakat teh, masyarakat di makam. di makam gitu Bawa ka imah. dibawa ke bumi pakai nyangu tah si sanggul teh seasak gitu tapi amun di ditu asak sih iya Kaang bang setik. ku aneh teh Kaang setik. kumaha tuh aya nu ngalaman Lain ngalaman. aya nu ngalaman Aya. Ning eta mah tadi beulem, nu digolerkeun di pakaranganna. Nyangu teh teu asak. 2 jam teh teu deken asak. Heeh. Eta mah nu heureuy teh nu mawa seluruhna teh. Biasa heureuy teh. aja mawar Aja timbang rang-rang lah kali. Zaman wa ambang. Eta mungkin wah. jadi sangkut paut gitu jadi bisa gitu ngawati di itu ka dieu teh Sarerea, nu sararea nu masyarakat sana nu sarerea itu. Oh berarti nu tadi mah anu ngaganggu di luar. Cuma keyakinan. berarti heureuy meureunnya berarti sangkut paut anu di uyut meureunnya berarti kajeun we Nu aya merek lain nyusahkeun. ngajaganya. Tang ngogoreng. iya bisa Masyarakat anu sok ya saha bah cek bisa ngaranya heug anu naon kitu teh apa anu. iya teh gitu anu Itu Pak Kuncen. gandelan teh Ah, Pak Kuncen. Api bisik ieu. Tah. Kapan iya orang mah sisi kakek ditanya kunaon sisi kakak tuh ditanya kunaon Ang. Itu bisikan Pak. yang apa bisa kayak mabur Ah, ayo di Pak Kuncen kan can apaleun. Bisik rek naya-nayakeun gitu. di teh anu masa beraha berarti itu kan kami sarapan. Oh nu ngakukeun ka hiji kan Contohna unanya. oh tapi eta nu sok jaraya ka masyarakat teh Apa gitu Pak? Mah, apa gitu Pak Uncen gitu. ya apa konsen sok mimpin iya nih Jaya amanah. isi kanan ya mah aya amanah ke masyarakat apa mah sok araya Pengen neangan lah.
daunan teh gitu jang domba teh. Nah, Pauncen awet tadi gitu. Si amanah gitu ke Pak Uncen. Assalamualaikum. Nah, kampung kutik pada acok aya nu ngala ieu putak petik ngala parab cenah. Domba teh cenah aya ieu teh teu mujizat itu kumaha tah? Pan sok aya daunan gitu ngarawe teh gitu. Lamun kudu didempokeun mah aya batas anu kudu ulah dialah. Oh. Aya berarti aya batas magap gitu. Wilayah lah. Aya tempat panundaan di jero taneuh. Kubuh bagiana gitu. Bagian. Ai batasna bahwa Sok aya ruar apa ngaliwat yang parab domba cenah metik teh kitu. Maulana. Moal. Berarti nu kudu nyawa teh batasna. Pilih pauncen gitu. Kapungkur mah kitu tah, kapungkur teh aya nu bebeja teh kitu. Nya pokok teu bae tar aya nu ngalan daun peuteut daun ieu. Jadi teh dimakan ku lombana apa mah? Kita dimakan teh. Domba teh ngadak-ngadak Ring. araon teh gitu. Oh. Si pauncen kan posisinya tak apa. Tadi pas nu Fisik aya titik naon atau nanya naon. Kan salah Pauncen teh. Bager lagi kalau di dieu. Masih gunung kae. Loba satu. Ayeuna satu sarua bae di dunia. Aya ngendahar. Jadi naon bae anu bisa dialah. Dimangrupakeun ku manehanana. Tapi wara Ngarek mental heula nya kitunya. mental Izin izin heula. tah ki punten aya nu tadi nu salapan saha wae ki. Kelapan. Nu salapan. Bukan. Biasanya mah Mau diberi nyaho teh. tareh teuing gitu. dimimiti nanya bekunaha. Jangan ayeuna lain baheula. Tapi dinya eta teh teangan. Nya meureun kasuran sakitu bae. Nya Nya. turun pisan. Eta naon bisa aya nu Bisa dititip. gangguan beunang sok aya anu ieu aya teh gitu. Kajen teu diasupkeun gitu. Kajian gunaun heula. Wah, masyarakat Bonempongan ngaranna. Kajian ulah diasupkeun. Ulah. Aju tanyaan Rek nanya unggul Karena mulai ngagang ngan geus kodrat. duluna. Aya gaib aya dunya. Hiji. Aya net sakumaha diulah-ulah bebaga. Hirup bareng ki. Tapi kan lamun misalkan ngaganggu Ngaganggu kumaha. anjing sieunan Sing sieuna. Nu sieuna saha? jelema. Lamun nu sieun mun teu sieuna jelema. Bangsa aing sieun. Oh, jadi lamun jelemana wani berarti bangsa jin anu sieun gitu. Ya, Oh, enggak gitu bae. eta nu garundul tuyul Garundul, kunaon garundul? Copet. tuyul. aya tuyul copet Tuyul.
Tahun tuyul. Pendapatan duit. Mari dong. Bunga gerun dua. Aya ente aya teh. Oh, Berarti tara kemana-mana. Buka goa nanti mah. Oh iya. aya di bah mana ki? Teman sawah. Semet sawah gua naon eta? Oh, tuyul kabeh. Sarangna. Oh, sarangna di dinya. Oh. Bangun. Kajian mun diasupkeun teh eta teh. Ulah. Ulah diganggu yang datang ganggu. Oh. Bisik teh itu. Eta munu menta-menta nomor eta mah eta. Nomor teh naon? Angka. Lemah tetap mental gitu. Angka. Jelema sok non jugjug ngenta angka bae itu teh. Pugah-puguh ngenta angka. Oh lain bae. Aya teu eta. Nu sejen. Lain bageana teh nya kalau gitu. Berarti di jero. Mah bageana ge nyahokeun Saksi. naon bae. Nyahokeun naon nu kudu dipikeun nyaho tiba. Udah kayak titip sahur Biasa Kayak titip ieu. Bisik aya kayak nulungan urang. oh syukur. Ya bisik itu jangka masyarakat cuma amanat eueuh. Jangka pakuncen amanat. Kayak Aya hiji. Macam mati konten. Minal pak. Kayak itunya. Kali kelapa. Halipang. Nu pasti mah moal aya heula. naon teh. Kanyaai anu ngaran kuncen. Sabab manehanana masrahkeun sagala urusan maya deui. Tapi nu hese memasrahkeun hateuna. Hiji deui ki. Ai Ramiati sah. Nami.
nami Ngaran. nya jadi Gading. jadi Berarti kita bisa merenai ngakukeun anu kasabaraha. berarti nu tadi teh saha nu pertama anu asup tadi Sarua-rua keneh bisa mangrupadan. namina teh buyut no arana Sarua-rua keneh. Meta keneh. oh Tah kita Tapi Pak, masihan Kudu ngawujud usapkeun bae kadat. Namanya. sapun kadada cenah ki. Enggak, itu. Saksi karena alhamdulillahirabbil alamin. tempelkan ya, tempel. Cang-cangting bang. Alhamdulillah. Jadi yang saya simak itu sebenarnya yang ada di bukit itu kan bukit Buyut itu sebenarnya ada 9 yang harus kita yang kita ketahui ada 9. Cuman di antara satu-satunya itu tidak mau mengakui bahwa sana ini yang ke-1, yang kedua, yang ketiga tidak mau mengakui. Jadi istilahnya sama rata lah gitu teh. Jadi babarengan ya bang. Terus sana tuluy amanat enggak amanat urang mah cenah moal beak-beak lah kanya urang ka sararea itu ka masyarakat itu. Jeung masalah tadi anu hiji masalah perkayuan. Kayu kunaon sih? Tadi teh teu bisa asaknya. Bisa ngasakeun sangu. Teu bisa ngasakeun sangu sanajan. Tidak bisa menanak nasi sampai matang meskipun sudah dimasak 2 jam. Jadi istilahnya dia itu kan orangnya itu di dalam terus enggak melihat ke suasana luar. Jadi dia juga kurang tahu bahwasanya ada yang seperti itu. Istilahnya itu sama aja ya sama yang jahil. Benar kan? Irama di luar lah ada batasan gitu. Jadi kayak perbatasan sebenarnya. Jadi air ruang lingkup. Jadi beberapa lapis tadi teh. Jadi eta anu kahiji. Jadi da nama terang gitu bahwasana aya nu jahil was kitu teh. Tuluy rurumbahan sampai aya anu maot dieuna ngoding-ngodang. Ya karena bukan karena dia tidak bertanggung jawab atau emang dia benar-benar enggak tahu, emang benar-benar dia itu lagi di dalam. Jadi istilahnya yang jahil itu kan di luar. Jadi bisa aja gitu datangnya dari mana ngejahilin di daerah sini. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut dengan konten bukan maksud lanjut konten tapi lanjut dengan metode apa, entah itu penutupan untuk konten ini ataupun kita akan mengungkap yang lain ataupun kita mengungkap lagi yang mengganggu. Kita sedang fokus ke sejarah, soalnya di satu tempat desa ini ada 3 buyut. Itu yang pertama Buyut Laksana, Buyut Haur, Buyut apa tadi teh Pitraksa ya, dan banyak lagi sih sebenarnya mah bang. Jadi intinya mas dari 96 teh di sini 9. Siga natanya. Jadi intinya can kaungkap kabeh, bahkan kolot-kolot dari gitu tarang. Oke, next time Kang. Si pamit.